sekarang menjadi. Oh dia si kasur kayaknya malah jeung eta ulin dia yuk. Iya, itu kayaknya Disogok bonya. apa jangan-jangan dijampein gue eta. Oh boy sih jampein apa sih RT? Hebat tau nggak jampein apa eta. Apa sih kena najis bawa orang. Mun, nyaman tuh dia pas kena teh pasti kasur muriang teh ya. Kan tak orang tadi toongnya, eta didinya berubah dia drastis pokoknya mah. Lajuna mah jadi angku RT. Dia teh jadi ngebest friend karena RT. Pira ko amat, oh boynya bisina. Atuh jaga itu nggak mau ke si RT, tapi pira ko amat jeung si RT. Oh, dulu kasih nak mana tak? Sur, tadi yuk. Dia lembat muriang banget dia. Rindu aja lagi. Nyeri atuh dibejak-bejak. Aja nanya pas aing muriang teh naong aing ka bina-bina. Kabeh banyak orang sibuk goblok. Jangan semujur Itu apartemen. apartemen. Eta jangan semujur si tong ibu Ibu RT. Mana teh RT? RT mana? Mau eta aing ada beda. Oh, dia Paling RT mana dia? mau cai paling ya di jampean. Lain. Disogok naon dia ke RT? Selalu disogok. Saya kasur, ada dia paling habis friend kan ditanya RT. Oh, pokoknya dia kan. Kesini di jampe bukan disogok. Pas muriang tanya dia. Atuh kan Pak RT kan naong aing atuh batur mahade. Gitu sekarang ya ya. Si RT eta manfaatkan dia doang sur. Dia mah yang ditipu-tipu ku RT. Mana si RT nang dia? Atuh teu mau nanang dia batur mah hade jalan mana. Mun sirok dia ulah ngomongkeun Pak RT bae. Kitu-kitu ge batur mah hade hatena. Enggak sih sur, gawennya dia ngabain zaman kitu. Geus mah eta hade kan Pak RT kan aing. Hade kita mah ina doang, luarna. Naonna, jerona mah busuk Pak RT. Dulu batin ki batin. Pas 12 sih hong sama. Mereka musola. Ayo. Ayo. Karena lain makan si kasur. Mungkin itu sih. Yang buka ide dia. Naon supaya manehna papisah gitu, bisa renggang gitu. Tadi nya. Setuju tuh? Setuju. Mudah-mudahan berhasil sih. Yuk. Pak RT kan tadi kasur kumpulan di orok. Eta orok tuh bosan-bosan ngomongin Pak RT bae malah nggak gini kita. Biasa lah ini. Memang gitu baik budak ini. Pak RT, HP kasur kemana lah? Kau Emang bawa HP? bawa. Coba inget-inget. Tadi di dia Pak RT, ku kasur ditundun di jero tas, tapi Kok bisanya? Coba diinget-inget. di dia Pak RT. Kok bisanya? Perasaan tadi di musola cuma orang doang duaan. Pak RT HP di dia. Ya baik. Mana di HP itu banyak yang penting lagi Pak RT. kan tahu dia. Hati-hati ya. Mana ya Pak RT? Hasil kontrak sih. Mana ya hasil HP? Bulan deh sur. HP aja lu nyitro. Gawe naon? Dinyahoin kayak tadi yang disoal di Pak RT. Kan itu di tas HP. Nyanying di dia tenduna. Di dia. Ke tadi. Atuh gaweuna nya sur. Cek aing mah. Atuh tuh ganti boa. Eta coba cek bae ta urangnya. Tas. Menutup kemungkinan cek aing mah bisa palang ke si RT. Doang nama. Kau buat ujung dia beta buat terus ada imah haranga buat. Kau buat palang buat. Pira ku amat atuh rok Pak RT nyokot. Ih, Cih, tapi aku teu naon. geus RT percaya mah orang periksa kiwari. Yot, coba tangi jeung ka dieu. Sok mangga.
Periksa no hadayat. Ari non teh. Nih sur cek aing ge naon ya. Ya cokot. Tepit nah tuh urang mah. Jadi nih nyokot HP kasur Pak RT. Tenyangka amat kena Pak RT. Pak RT teh apal sur? Bener. Lain Pak RT nyokot. Kan tadi Pak RT jeung kasur bae duaan. Tak apa kumaha teh. Orang jelas-jelas aya atas. Ieu naon ya? Oh iya Nyesel anjing. Ah badog. Kunaon eta Pak RT? Kunaon Pak RT? Pak RT dituduh maling HP, padahal mah teu. Kenyataan teh urang les. Jarahat diaro kana Pak RT. Jahat kumaha? Orang mungkin aya ge. Kenyataan ieu mah. Ulah sopitna. Kejadianna mah lain kitu sebenarnya mah. Sur, lain Pak RT anu nyokot mah. Ya kieu ceritana. Oh, jadilan Pak RT anu nyokot HP kasur. Hampurannya Pak RT. Mohon. Jadi dia horeng rok anu ngalakukeuna mitahan RT be dia hooh batingki. Emang hooh. Emang aja. Sebenarnya baik mana RT jeung dia ta. Dah perayaan deh. Hayu mah. Ih, gila tah ketinggalan. Oh iya, sewa bat kasih RT. Mudahan sama. Batingki geus ngalakukeun kesalahan mah leumpang teu tanggung jawab wong kebat. Tos teu naon. Pak RT ngahampura, cuman kemal lamun can aya bukti nya ulah wae kanuduh. Nah. Ya geus yuk urang ieu. Oke, Pak RT nyokot hasilna. Heeh. Yuk.